neme hidup di susu supaya dinapang initan teh kudu nyunah kana kudu nyunah rasul omat jadi pangna dititah tatapa teh supaya tiis heula pikir tiis dingin palipurna tiis ceuli herang panon sing bener-bener narimakeun kabar ti pangeran ulah kabebenyokeun ku gamar nu matak cenah geuningan di imah ulah aya gambar jelema omat kasep tong borok make jeung gambar jelema di imah mah gambar sasatoan ge ulah sabab ari hukum-hukum pangeran mah ulah diuleuwihan ulah dikurangan tetep urang teh kudu hirup make dadasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gerak halus kayu yang bernyawa, di balik suara gamelan yang mengalun sahdu, tersimpan pesan kehidupan yang tak lekang oleh zaman. Inilah Mahesa The Family, sebuah ruang di mana seni bertemu dakwah, di mana wayang golek bukan sekedar tontonan, melainkan tuntunan. Mari kita simak cerita selengkapnya bersama dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Brung Titisan andana wirih trahing dewa kamanusan anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong aya dina pasirna silib aya dina sagarana siroka gunungna simul jang ulang sing kakang sing ka dieu kitu sudah asa geus uga ieu jang oh kitu wa mang geus waktuna urang teh kudu singkil ucu ih parantos cekap wa ulang akang heuh itu di sauran ulan ku bapa alah geus ngadenge deui beja anu anyar euy alah wartos naon ya akang Juragan Padmanegara cenah beunang anu teh ku pihak musuh oh kitu akang geus aya dina pangberokan leuh Allah tabina-bina teh penjajah mudah-mudahan para pejuang makan bujeng hingga dina aya keneh dina parantos teu aya oge mudah-mudahan eta kasayan teh cing digentos ku rahmat pitulung pangeran amin amin kadieu kitu kakang seling ulah ngocoblak wae ujang oh saing mangga ulan mangga haturan wa haturan ha nuhun ucu kumaha teh manggulan ai lahir mameujeun wa teh cu ih atuh hatur nuhun war sehat ngan batin we rada sesebelakan ieu teras ku para pejuang oh kitu wa anu kiwari ngaringkuk di pangberokan sapalih sumuhun wa sapalih deui nyaeta milarian jalan kaluar kudu kumaha pikeun ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan ucu leres wa mung pepeujeuh wa ma ujang kumaha gulan wa heuh kasararea dina mangsa bajuang ieu teh sok tekadan sepi ing pamrih rame ing gawe ta eta gulan singkilkeun dengan baju teh nya wa cing inget kana perjuangan karuhun urang baheula kumaha gulan wa baheula mah bajuang ucu sepi ing pamrih rame ing gawe toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa umur ge diborahkeun wa ieu lemah cai teh menang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban di kocoran getih dicebor ku getih-getih pejuang ujang sumuhun telepat wa ngandelkeun kawani wungkul sanajan pakarang ukur sederhana tina awi diseuketan wa benang didinya dipaehan didinya sumuhun leres wa aya nu benang hirup-hirup bus kana obag di jariji besi dijarji besi wa jelegur teh datang merdeka tina di obag tina dibui teh jadi pejabat tak kitu kapungkur mah wa pada ngahormat pada muji
tina jariji besi terus didasi tak ayeuna mah sok tibalik dibalik kumaha didasi heula tuluy di jariji besi dibalik teh baheula mah ditawan heula ditawan teh da puguh ngabelaan negara jeung bangsa kurunyung merdeka teh pan jadi pejabat ayeuna mah ti totoroso jadi pejabat heula ai geus jadi pejabat di bui ka ituna teh ya cu itu wa eta wa lepat nu mawi dina leresan dieu kade jang mi HP sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun tah eta we kulana bisika wa ayeuna dek mimiti bajuang ujang geus ugana ayeuna teh nagara amarta kudu karebut deui atos waktosna wa kulan bade singkil wa teh malihan kengeng pangrojong wa teh ti sadayana para pejuang anu dina dadana ngagedur semangat juang sumuhun hayu urang berjuang eusian ieu kamerdekaan ku cara karya nu terpuji nya tah ku hal sakitu dina lebah dieu ujang cing bisa ngamumule ieu nagara heuh ai bajuang dina alam merdeka teh bisi itu gunung-gunung gewat paralakan deui lestarikeun deui nya kasaimbangan alam teh ku urang-urang pikiran deui nya cu sumuhun sae mangga wa da baheula mah leuweung teu dijaga da awet nah saprak dijaga beak ta eta ulah nepi ka kitu pager makan tanaman wa malah beh dieu ucu bakulan anu aya patula patalina jeung moral naon wa heueuh di departemen agama beja ieu mah beja teuing heueuh sumuhun wartos dana umat abadi cenah aya nu ngalegleg ucu heueuh kasida tamanya cu asa kacida wa teh mah amuing muringkak bulu punuk wa mah ujang amuing wa murukan teh sedangkeun aya patula patali jeung moral teh ceuk pakumis ti kuningan mati anda mui kagila-gila keding kira-kira jadi wa nya cu sumuhun tawa teh bade ngagugahkeun anu tapa juragan Arjuna geus ugana geus waktuna ayeuna singkil baju leungeun ken sakatu sarara yuk urang ini kitu kakang siling ka mana ida ujang oh duh kapali dinya wa ha pali kaler ke ngarobrol we teh uplek we jeung Pak Haji Bangbang Sulaksana nya cu oh nuju ngobrol eta meureun diolo domana si Dupong tak ku Pak Bangbang heeh nuju ngobrol iya Kang euy lain euy nguplak we ngolo Pak Bangbang eta kitu ke sidawala dek ngaya Pak Bangbang di dieu ke sidawala kade eta dek ngajaga si Dupong bisi dicokot ku Pak Bangbang eta di sahuran atuh lain ngobrol jeung Pak Bangbang ge nguplak oh lah naon dah alah akang ari pokona mah jang bulan lain ngupingkeun kasauran pun bapa bieu sumuhun Kang heuh pantes dek ieu nagara teh sabab ai beja mati baheula mun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami dah eta nikmat bakal tamah deui bakal tami ngan sabalikna lamun teu nyukurkeun kana eta nikmat maka anjeun bakal panggih jeung hiji ajab anu leuwih banget eta sing emut teh kadinya ayeuna ieu nagara ngan ukur ajab jeung ajab musibah sagara sabadarat tsunami tah gunung bitu winung banjir san kahuruan hutan rupa-rupa ajab jeung ajab ieu teh sabenerna mah bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan bararohong pasini teu dijadikeun oh eta sok jalalir bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati eta jalalir malah cek ahli-ahli haleuang mah baheula bakang tilawang ninggal ka jalan sanes deui
saha pijalmaeunana nu dae kageleng roda Ai kageleng kitu cek si Sobleng baheula kageleng roda kumaha ya Kang? padahal sararea oge ieu teh urang teh kageleng ku roda alam Kagiles ku roda. pantes atuh da salilana oge da ti lawang ningal ka jalan coba lamun ti jalan ningal ka lawang mah panggih Eces. Nya. Bakal eces. panggih atuh Bakal jentre ya kan. pantes dek cara reksok da bangkongna di jero liang Di jero liangkeun. lamun hayang tentrem di ieu nagara pek di mana bangkong geus ngaheum-heum liangna Tah. Eta bener. nya Sante kaharti teh ngoke jeung bangkong ngalag-lag liang. atawa hayang tentrem di mana bangkong geus ngagelem permen alah nasib kieu-kieu teuing aing hirup Bangkong geus jadi tukang penerus. anu ditawan ayeuna teh cenah ku pihak musuh teh juragan Antarjajak katawang Oh, semua. Abimanyu juragan Bima Gusti Yudhistira Nakula Sadewa katamahan ku Padmanegara numutkeun dina www.amarta.com Menurut berita gitu mau. nya www teteh nya ampun Berita luar negeri. mudah-mudahan we engke sarengsena berjuangnya para pejabat di negara urang teh ulah nepi ka jadi anggota NATO Naon ai NATO? lain North Atlantic Treaty Organization NATO naon? tapi NATO di dieu teh nyaeta no action talk only Naon? ceuk urang Sunda mah nyaeta ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kenyataan Kenyataan penting. rakyat teu butuh janji kalarosan Arjuna parantos lugai tina tatapan Ya ini. Kakang Semar ayaana ngahaturkeun semasungkem nuhun Kakang Semar parantos lugai jeung geus pot nuhun atuh semak kabeh hatur nuhun dawala Kakang Semar aduh aya anak nun lu hatur nuhun parantos lugai da ieu teh parantos waktosna agar parantos waktosna urang pikeun nyingkirkeun raksukan kiwa kalayan tengen etangan parantos nangtoskeun yen eta jurig anu nyiliwuri setan sumeramah kelong anu newo-newo teh kedah ayeuna kaula nuhun dibasmi itu kulan nuhun Kang kumaha hasil tatapa teh sieun aya wartos pikeun jalan kaluarna Cik, sukan aya wangsit teh nya. Kakang Semar kulan memang kaula teh aya nu ngajurungkeun dina elingan teh tapi dasar henteu kaula teh kumaha saurna teh nun kumaha wangsiting dewa kulan Cik, sukan aya cenah jig ayeuna mah geus waktuna tepungan we atawa ajak badami anu ngaran Semar Badranaya Doh, eta gini. sabenerna eta teh cenah jelema anu keur nyumput buni dinu caang sanajan pangkat nangan ukur lurah tapi dina sagala widang geus apaleun sabab eta jelema geus legok tapak genteng kadek Keseur pengalaman sama kulan. beuki beukah we liang irungna bapak aing Ada bener tuh Akang. beuki rang kedut teh Kamu dipuji Kang. tuh nya Barakata. tak kuhal sakitu Kang kaula teh kapan keur baluweung ieu teh tulungan gening deket-deket anak tales sanas tatapa mun ti bareto mah nanya anjeun Doh. Leres kulan. ih
Ari jisip abdi tiasa naon Nun. Nah ija aki-aki teh geus waktuna. Tong disumput-sumput. Tong disumput-sumput. Sok ulah seueur basa-basi Pak. Kudu bukbrak. Ai dinu kieu mada singkat ongkoh. Kudu bukbrak. Anu mah. Ai dinu kieu mah Pak tong disarwakeun jeung di panggung biasa. Nya. Komo dibarengan ku pelawak-pelawak mah. Nya. Tunggu kanjuran. Siapa kemana karep wae ngomong teh? Tuh pan aya teh ngomong gitu. Akan mana? Hakeun bae. Dakeurna. Ceuk kolot baheula malah ieu ceuk Rasul. Kumaha lamun urang nuduh kafir ka batur tah anu kafir teh anu ti heula nuduh. Gitu. Kan bae. Lain Kari kieu mun urang nya Pak. lain urusan urang. Ding Kakang Semar kumaha ieu? Sae mangga. Dina waktu ieu yisim abdi sejak nguningakeun ieu kajadian nyaeta uga ieu teh Nun. Uga mah keur ngalukis. Lain uga eta, ieu mah uga teh hartina teh waktu. Hartina waktu cu. Melak sampe ayeuna dirabut ayeuna beutian moal. Nya moal. Da anu nangtukeun teh uga, anu nangtukeun teh uga teh. Oh tah kitu. Jadi kumaha? Parantos dipasang sadayana seun. Kulon wetan kidul kaler kantun ayeuna teh ngokojoanana. Beres. Ngokojoan semuhun. Siap kaula Kang. Kantun ketrok Palu bulan. Kantun ketok Palu ayeuna mah seun. Kumaha carana kieu? Kumaha upami dina waktu ieu agan teh supados lancar lebet ka puseur dayeuh urang sami-sami ngange kedok we seun. Make kedok sumuhun. Ayu make kedok naon ieu? Kedok monyet. Sawios abdi kedok topeng kelana. Make lagu rumiang. Waduh. Kumaha rumiang teh? Kaos apa? Di do di da da do di da. Kastawa lagu kitu mah. Eta nyanyawana. Ai kastawa mah kieu ya. Nah nya eta ewateun beger ka peuneum. Nah nya eta ewateun beger ka peuneum. Dawala kutu. Karunya. Nah ieu jelema batu riweuh teh kitu we. Meni oces teh jelema teh. Siap Kang. Kaula pikeun salin rupa supaya lancar api-api na marek ngabantu maranehna we tah kitu su. Mangga nyangakeun sae. Arjuna watekwantos satria pinilih tanding. Sareng Kresna teh ngawangun loro-loroning tungga gini gitungga rasana didulu sejerupana. Kalayan tiasa malih warni Arjuna sakedet netra. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Yang ngelek jadi hiji. Waduh. Wah, beres kan. Hebatna teh kitu dah boga bapak aing teh. Dah. Nyaan boga Ya da wala disalin jenis jadi entong. Ai ka batur bisa. Tah geus jadi entong cenah dipuncit ku si Dadan. Ada Pakai seragam nya. upami parantos kieu ganti wujud kaula kudu ganti ngaran. Kakasih salira teh Raden Partasakti. Doh, sare. Partasakti. Waduh. Wah, gagah Kang tah. Ai tadi saha emang bapak ngamandian saha nu tadi inung si laing? Rekan teh ini. Saha?
geus jiga lalaki inung silaing teh ngaranna Bambang Kuda Paragina Semar. Oh, eta. Baheula mah ngan kudu diganti ayeuna Raden Putra Bambang Kuda Pawana. Oh, ai. Heuh eta mah kumadinya we lah. Semi Nu penting mah nepi we kana waktuna. Siap kaula bakal mimpin pasukan belah ti kidul. Sae mangga. Bantuan cepot berjuang. Sae kulan. Abdi oge itu bade ngabantun beas. Ka tempat tawanan. Nyadegeuna Bade sekalian. ngaliwet karunya. Nya Mawa nog sekalian kana karunya. sakalian jeung deungeunana. Da sumbangan-sumbangan seueur ti mana-mana ieu kulan. Wah, ngaluyah mah. Leres ngaluyah. Burukan teh. Nya Nya kan sakitu Kakang Semar. Jadi acek Sutiragen teh parantos jadi sinatria. Sumohon kangge mimpin pasukan istri sapertos Tuang Garwa Gusti Sri Kandi Dewi Kekembang Yuda. wah, sae kan. Hebat Pak. Ya cek ayeuna ge dina perjuangan ieu tanpa kaum ibu silakan. Tanpa dukungan para Iya. ibu mah burukan. Di dieu geuning kaum ibu teh disebutna ge Eman Sutisna. Emansipasi. Emansipasi jang. Tak itu. Emansipasi. Pramios Kakang Semar mangga wilujeng. Sok bawa ka itu beas yang. Yeuh jimatna mah ti dewek. Bisi aya nu di jalan anu ngaganggu. Loh, naon di jalan? Naon kan? Amuing dulu itu balad-balad juri geuleuh sampurasun. Ulah kaget amuing. Ieu nu ngajajah teh anyir. Wah, akang Mun ieu. jarangkung gede kieu daula. Palolotot. Paingan atuh. Siap ieu urang. Ya, urang siap daula. Singkil kan. Bener iya Semar Badranaya Sumuhunun Nuhun atuh maksad pamajikan maneh mana bejakeun Sidawala cenah make gelungna geda eueuh neangan timuning garing taplokeun Atuh asa ngajeplokeun ieu. Maksudna Raja Uing teh ngabutuhkeun pamajikan maneh Mar. Itu. Ieu da moal cicing sim kuring teh meureun di dieu teh. Komo bari jeung kuring teh salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun keamanan dina sagala pawidang ongko. Moal cicing deh kumaha karep di dinya. Lamun kitu carana Semar Badranaya pasrahkeun nuhun teh dipasrahkeun dina harti ieu tempat didorok wae. Bebeja Kakang Yaya ke Bekasi. Bekasi mawa pemadam. Boga pemadam kebakaran Kang Yaya mah deui. Dek lumpat ka mana? Moal lumpat aing lawan jang. Hai, wala dia balat aing kapu. Bahaya ieu jelema tengeulanana dulu. Wah, sila. Jurig sakti setan kumaha Samuel leuwih mulia tibatan manusia sia kurejar. Leres kulan. Asaku kabina-bina teuing. Cepot. Ya, ka dieu. Kang, sauran Kang. Sauran ku Buya tuh. Naon buya nyalukan? Nyalukan Buya kagak Kang. Alah. Nanaonan Aisyah. Kakang Semar Banar Nangka. Si Edan. Kakang Semar Banar Nangka Bapak Bandara Soekarno-Hatta. Lain di mana menang nu kitu sia teh? Di mana teteh? Neme ti pihak musuh. Ta ieu tawis musuh teh parantos kalalabur neme kaulanun. Oh. Kakang Isnen
Island tuh. Aduh nah eta kalakuan si eta Bagi dia teh mah. mangga naon pancen anu kedah dijalankeun ku kaula bang semantri. Mantri mana sia teh? Mantri Baran. Eta napi mantri imam. Wah, Di Sumedang. Wayahna itu beas bawa di dekat tempat tawanan. bawa. Hah? Janten kaula salaku sinatria kedah ngabantun beas. Nya. Kene kuring mawa deungeunana mah. Satria. Nya. Satria leles beung ieu mah. Sanggup siling. Unjuk sumanga kaula nun. Inung silaing geus init ayeuna mawa pasukan istri deuleu. Juragan Srikani nu mingpina. Wetan kulon kidul kaler geus pepek. Ngan ieu teh can aya beja Juragan Gatot Kaca deuleu. Teu acan aya ajeb Can aya aja. undranya. Naon sia teh ngomong teh? Iya teu acan aya beja nu anyar. Oh acan. Naca. Naon naca? Sumun acan. Nah si kurang ajar. Naca oto palakate. Lu tempal kasuri kaponta lanot kaporasa tape. Ngeus ya ini ngomong ini. Laponete. Naon laponete teh? Premios. Nah, ai si eta kalakuannya dekat. Lain tuh, betul. Dewek dek mimpin pasukan belah kalerjang. Oh sae wa. Hah? Sae. Dek disaline dewek oge cu. Oh kangenan wa. Geus waktu nangayakeun serangan deuleu ieu. Ya supaya singsak. Lajeng Semar Badrana yang ngagibegeun dirina. Leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jang ngelek jadi hiji sinati. Pingaraneun kaula Saha kulan wa. Bambang Kuda Warna Sajati. Sae kuda warna sejati. Ayo anu samaksud nyingkahkeun penjajah di luhur nagara Amarta. Urang sami-sami pada nyingkirkeun baju leungeun ken sajeng katuh. Una lampah eta kacarios. Ieu di Padepokan Tonawaru Raden Gatot Kaca parantos lugai tina tatapana. Eta di pamana anu kakasih kala bendana. Yap kadieu kasih. Sebab kapihatur paman. Jauh lingih. Ngandika tageni. Tamat. Neme hidup di susu. Dibersihan heula. Nya eta Audio direnggi. supaya Baik. dina panginitan teh kudu nyunah Rasul. Sumuhun. Satemena ari amal teh kumaha niat? Tahu. Kumaha niatan teh? Ini berjuang lamun tina dengki, lamun tina dendam, lamun tina ujug ria takabur dina harti bakal gugur memeh tempur bakal perlaya memeh perang. Tahu. Sabab lamun jelema ini tina durukan kaituna bakal jadi ruhak, bakal jadi lebu. Deh. Kandenan sepuh. Omat. Jadi pangna dititah tatapate supaya tiis heula pikir, tiis dingin palipurna, tiis ceuli herang panon. Sumuhun eta. Naon sabab
cekolot baheula mah hirup teh kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan Ai malapah gedang. malapah gedang ngaranna dau sabab ari hukum-hukum pangeran mah ulah diuleuwihan ulah dikurangan mun awi panjang entong diteuk-teuk lamun ponok eta ulah disambung Ulah disambung. kudu sacerewele nak ngadek sacekna nilas saplasna Sautuhna. tetep urang teh kudu hirup make dadasar Lau Ulah nyadak nafsu komaru. cing bener-bener narimakeun kabar ti pangeran ulah kabebenyokeun ku gamar Dah eta ulah kabebenyokeun ku figura eta. nya dau nu matak cenah geuningan di imah ulah aya gambar jelema padahal eta teh lain di imah eta tah di dina kolbu Dina mana ulah anu kawengku ku dada hidup umat kasep tong borok make jeung gambar jelema di imah mah gambar sasatoan ge ulah lain di imah anu sok diheesan ku urang tapi tadi imah eta laku lampas sato dina hatepan kahayang mah cocorokot mah panasan mah teu kaop batur aya milik urang ngagerbeg tenan. aya deungeuna batur celemut ta eta teh laku lampas sato anu aya dina diri Aya rezeki batur hayang jatah batur salebak. Gau. Nya, timala. Tah, ai mulus mah rahayu memeh ini teh kaituna ge pan. Baka pinangih jeung kabagjaan sanajan nyorang hese capek susah payah pait getir rara jeung barangsak moal ara jeung subaha sabab geus dipikir dibulak-balik setiap perjuangan aya pengorbanan. Gau kahartos pisan dah kitu kasih. Geus uga na pek ayeuna mah geura singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu sok peureumkeun panon wayahna sabab abus ka nagara amarta kulantaran bangsa na bangsa siluman silemin ta urang teh kudu niru heula eta batur ge pan make politik urang ge kitu we Sabi wae ulah pake siasat. ngan ieu kedok ulah dipake siapa pajangna di mana geus merdeka mah kudu transparan Beres. Eta mah sementawis we. bukakeun kedok teh di mana geus merdeka mah supaya ku rakyat kanyahoan Apaleun kudu nyaritakeun nu aslina di mana geus merdeka ayeuna mah teu naon anjeun dek nyamuni gepek wae engke mah geus merdeka geus hartina teh geus bebas ulah ieu mah geus merdeka ai hirup di kedok wae make kedok agama make kedok nyaah ka rakyat make kedok nyaah ka nagara teu nyaho duit nagara duit rakyat dihakan Ka eta ulah dugi ka kitu ulah. nya tau tak kitu ieu mah mihape teh tau sanggup jadi bangsa buta jadi goreng patut mangga teh teuing demi perjuangan bujang hingga rupa jadi kitu sanajan ansur jadi lebu nya eta Sae ulah. sok peureumkeun ayeuna wayahna urang make kedok we heulaanan ayeuna mah kedok maranehna sae Demi perjuangan. lajeng wae Raden Gatot Kaca meureukeun socana menekung kanu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Mahasukma Ieu ge. ari panginitan tina bersih istuni ngaguluyur ieu ilmu teu aya gangguan naon-naon Gatot Kaca leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi hiji denawa lu giningan jadi kieu kaula teh tahakeun bae Demi perjuangan keun bae. dangaranna ge bajuang kasep Beres. Jadi naon saparantosna ieu wujud gentos panginten setiap dat sifat asma apa teh kudu beda iya
Borokan teh kudu bentan. ganti wujud ganti rupa teh kapan ngaran oge pi hidup tepi ngaranna teh yo kulantaran ngaran geus alus ti baheula gitu diganti tah mah eta teh karya Mama Atmaja almarhum Leres. heh Atmaja kebungkur. Mama Atmaja Cigebar pek pingaraneun maneh teh ulun umul Ulun umul we. Tina ulun kumaula mun tetenya. ngan baheula mah lain umbulnya eta tina unggul Unggul. ai ulun teh kumaula Kumaula. bakti diri ka negeri sabaraga ka negara ai unggul hartina jaya Jaya borokan teh. Kudu nya daw jadi ulun unggul heeh ulun umul Saipudin saya mah kulan. Da leres. sawios ngaran ulun unggul ge keun bae lah ngaran mah teu naon Kan baik demi perjuangan sama. anu penting misi jeung visi abus leres ulun kumaula sejak ulun kumaula ka nagara jeung ka bangsa leres pangaulaan kaula cenah geuningan tuh leres ati mana we pengalaman begini Saya mah kerencana. tisang kapan pengalaman di tukang sayur pan meunang heuh Kedawe cana. penastik kasayang tu mampara Iya ge. sapraptane pun ieu Samba Purwagana putrana Batara Kresna anu ragrag anu ditandasa ku denawa ragrag di payuneun sang Pandita Kalabendana kaget tenera haningali ala kaget tenera haningali kaget takkan giri-giri lagi tenera ala ya ingkang haningali ya ya saha kasih geningan ieu teh pun lanceuk Kakang Samba Purwagana heup Kade goreng patut satria dek berjuang ngaluarkeun Cipanon kacaduna. bisi mangaruhan kana hate Ta eta bisa ngagoyahkeun kana mana. sabab di dieu diperiyogikeun teh istiqomah muncul kacamata agama Sing ajeg pancet. jejeg anceg ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan kasih tenang aduh moal henteu ieu teh ku anu ngajajah rupina urang ngadoa ari doa teh eta teh senjatana kaum mukminin kaum muslim cing atuh pangarsa ngadoa sok Ulah kenat-kenat ngadoa mah. lamun jelema teu ngadoa hartina somong da da urang mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ngan meureun frekuensina kudu akur Kudu lempeng. Borokan teh. ha nyaeta frekuensi kasucian ha mangga ulan sok bersihkeun hate urang meredih manawi teu acan dugi ka waktosna ieu murang kalih Ya puseurkeun. puseurkeun urang gupai lelemutan anu jauh cing cunuk anu anggang cing datang atuh ieu tatuna muga-muga kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging urat patepung di jeung urat getih patepung di jeung getih hei rohna geura datang hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji waras tu makaning jati-jati tu makaning waras Wah. sang Pandita Kalabendana sacidu batu sakacap nyata dijabah sapareja Ge. Samba Purwagana teu sakara-kara kalayan lugay tina teu emutna lilir yang membangun ka ayang impen sare aduh lilir yang membangun ka ayang impen sare sakedapan
Ampun buta Dah. kaulah teh mangawe paehan nah ieu teh aduh tenang Tong rewas. bisa jadi ieu nu maehanana bener bangsa buta penjajah anu aya di Amarta Ieu mah beda deui. kedupi ieu teh saha ulah disajajarkeun jeung penjajah Beda deui buta oge mah. ngaran kaula teh kala bendana ieu teh pertapan ieu dupi ieu kaula ulun unggul ieu teh di mana di pertapan Tondawaru Tunda baru bulan. hidup kakasih teh sambanya Dah. gening uninga apa putra na Prabu Batara Kresna leres ke pangna dugi ka hidup ragrag di ieu tempat ora grag kusaha kalau ditulungan bisa eling deui kieu kaula Dah sadar bener mah. nya hakikatna mah nu kagungan urang sadaya ngeresakeun salira tiasa jangiratangi nuhun atuh pangarsa tupi ieu teh tempat teh kareh kabanasapon ku nagara naon Amarta Pringgandani Pringgandani atau anu dirajaan kupun bibi panginten saha bibi ratu Arimi pan ieu teh adina aduh bagja teuing kasep bagja salamet Alhamdulillah dengan terselamat ulang. kaulah teh lamun seug pinuh ilmu jemar pandalar seuih ku pangarti mada hayang numpes jurig anu nyiriwuri setan sumarawah kelong anu newo-newo anu ngajajah di Amarta da kaula miosna ti nagara Pringgandani teh bade jajak tuangeun ka para tawanan nanging dijegalku jurig-jurig eta ya bisa jadi nanging ieu teh anu jadi kaget teh aya salah sawios urang Kurawa anu ngiring ngarojong kana eta perjuangan jurig. Tah bisa jadi hei Korawa awal. Eta dalangna teh murid mah. Korawa Orang Korawa dalang. anjeun milu ngarojong tunggu kehancuran. Oh, leres. Iya. Pasti ieu urang astina terlibat. Allah sumuhun tangtos bulan. Aya Baladewa piraku Kangjeng Rama uwa make pipilueun kana urusan nu kitu. Eta teh raja nu kagungan senjata nenggala. Raja Agung teh nya. Sakur jelema ngarti moal pipilueun kana urusan nu kitu bisa jadi. Bener. Laras teh kulan piraku. Kitu kaula nun bisi ieu mah. Jadi bieu pamaksadan eta paniatan lamun boga ilmu pada mujampe pamake teh rek milu bejuang. Pade Aku niatna ge ta ieu teh pun anak ulun umul kakasihna. Oh ieu teh putra anak teh. Nuhun atuh nepangkeun. Nuhun Kang. Ke nah nyebat akang. Da umur teh kaula teh karek oge 18 tahun. Karek keluar teh SPG. Nuhun. Kaula teh dek nyingkeun baju leungeun keun sakatuhu kaula teh rek milu bajuang ka Amarta. Nuhun. Upami kaula sakti mah engke ge nuturkeun kasaktian mah asa bareng we jeung ieu jeung ulun umul. Sanggup anjeun. Pasti lagi bakal pada newak kaula wayahna urang nyumput kumaha nyumput muni di nucaang nagrak bari teu katembong sanggup anjeun jadi sato iya sato naon sato lomong tong heureuy aya bener
nyarinya leras nah nasib nepi ka kieu kedua atau ayahna abeh teka ciri ieu mah abus ka amarta langsung ke tempat tawanan pangbubarkeun eta tawanan konsina rebut ti pihak musuh cenah kalaluar da ditawanana oge eta teh bari puasa di jero teh yakin ilmuna bakal leuwih mati da hirupna geus matuh di jero tawanan sumohon imalan kaula nun mangga lah ridho pisan kaula leres imalan lajeng wae ieu samba purwagana ditawa leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana yang ngelek jadi hiji banteng payung isap ulu itu ya aduh geningan kaulah teh bet jadi nu kieu wayahna urang bajoang kang urang bajoang sae kaulah nun pek atuh ka itu ka siap bisi kaburangan batur mah geus siap ayeuna teh anu saarah anu satujuan anu samaksud pejuang-pejuang geus siap tempur dina waktu ayeuna moal kapanerian nya leuwih hade terlambat jeung tibatan teu pernah mah murukan teh kitu tah nya sae we atuh kula jing init bral lumampah pangdoa kula aya di sakieureun teng kaula nun kula nemalan ama pek teng kula hayu batur urang init babarengan bejuang babarengan ngarebut negara deui hayu banteng urang init babarengan geus nepi kana waktuna unjuk sumak aya pada sadayana parantos siap tempur kalayan parantos nyeret ke tengah kota balat-balat pihak musuh parantos seranu bubar pabalat taklir pinang hurang diamuk ku sadayana para pejuang itu kaayaan anak di negara Amarta atuh ieu ulun umul nyaeta ngaburak-barik hiji tempat anu kaituna langsung ka tempat pangberokan antar Jajaka Tawang Abimanyu nakula Sadewa Bima sareng Yudhistira leres kalayan kaleresan pisan anu pangpayuna lebet teh astra jingadawala cakah cikih kaitu ka dieu mang masakeun rupi-rupi tuang. Sekianlah kisah yang telah kita saksikan. Semoga apa yang tersaji hari ini bukan hanya berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah setia bersama channel Mahesa The Family. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.